Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya di mana wae ayana. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tapangde sareng simkuring pun Nazaruddin Azhar di kanal anu midangkeun rupi-rupi carita pondok atau nepi carepon sareng dina dinten ieu urang ngawitan ngaguar carita nyambung dina judul Gara-gara Sumur Ajaib anu diserat ku Ki Masram. Ieu sumberna tina buku Gara-gara Sumur Ajaib roman dina basa Sunda anu kantos medal tahun 1870 ku penerbit Bahagia Bandung. Tahun genep puluhan 70-an harita nuju hirup pisan buku bacaan Sunda anu medal mayang saban minggon atau nepi saban sasi. Rata-rata mah saban minggonnya janten sapartos buku Wiro Sableng sababaraha waktos kapengker gitunya serial nyari tapi seseueurna dina roman Sunda mah buku caritana teh nyambung janten sajudul teh tiasa sababaraha jilid. Gara-gara Sumur Ajaib oge aya sababaraha jilid anu mudah-mudahan tiasa rengse dikeureueuh kusim kuring dia kanalnya kanggo ngahibur kanca mitra sadayana di mana wae ayana. Urang kawitan lalakon Gara-gara Sumur Ajaib karangan Ki Masram nyangakeun. Balebat di belah wetan pertanda waktu peuting reka ganti ku beurang. Hayam reang kongkorongok tekung silila dur bedug subuh disusul ku haleuang sora adan. Nu ngahajak ngelingan ka anu hayang pikeun takwa sumujud ka Allah Subhanahu wa taala. Sang surya lugai tina pangkulemanana nyorotkeun cahayana nu koneng lir kasipuh ku emas. Mancen tugas ngajaga beurang nyaangan sabudeur buana panca tengah. Brai beurang jelema mimiti lunta pikeun balang siar neangan kipayah keur kaperluan rumah tanggana masing-masing. Tukang dagang miang ka pasar bari ngabengkot tanggung daganganana. Tukang tani ting aringkig ka sawah rek neruskeun hanca gawena. Kitu deui tukang kuli geus ngabring siga nu baris indit ka tempat pakulianana. Bareng jeung lugaina sang surya dina poe harita, ieu carita urang mimitian. Di kampung Cibuntu lingkungan babakan Ciparai, brai beurang teh mani geus rame ku jelema. Rame beda ti poe-poe sasari. Urang lembur guyur masyarakat desa mani ear, nu keur murungkut disimut keneh ge ti buburan turun kaburuan. Teu kolot teu budak. Nini-nini aki-aki kum kabeh nu aya di Cibuntu katerapan ku rasa heran. Aya naon cenah? Nya ieu pisan nu jadi eusina ieu carita. Ti urang kidul beja katarima, urang kaler ting polohok can ngarti kana eta beja. Beuki lila beja beuki saheng, beja pa beja-beja ti saurang dibejakeun deui ka baturna bari teu kari ditambahan. Beja sajengkal jadi sadepa nepi ka akhirna Cibuntu ibur cenah aya sumur ajaib. Anu canyaho mah gancang nanya ka babaturanana. Nya kitu deui jang Adim nu harita masih keneh ngarengkol teh geuwat hudang. Korejat gigisik heula, karelak heuai, ret ka Nyi Jumsih pamajikanana, karelak heuai deui leungeunna ngaguyah-guyah awak Nyi Jumsih. Ya, Jumsih. Hudang buru-buru. Cek jang Adim. Cing atuh Kang, aduh. Ih, keur ngimpi ya teh. Aya naon atuh mani ribut-ribut teuing. Tema Nyi Jumsih tonggoy ngarengkol. Hudang. Hudang atuh ih. Ieu mah ieu putri ari geus karek teh. Tuh, batur mah ribut di luar aya pembagian minyak meureun. Ah, diar ka urang mah. Moal aya nu kararitu. Ti iseun di Cibuntu mah cicing arek sare deui.
Ari maneh tuh ribut aya naon teu kadenge kitu ari kumaneh. Cek Jang Adim bari ngoleset turun ti tempat sarena. Kadenge ieu ge tuluh keneh lah kami mah jeung aya naon atuh mah jeung ribut we kieu. Cek Nyi Jumsi si kanu amak manehanana ngomekeun deui simut. Geus jam 7 ieu teh sok buru-buru hudang. Cek Jang Adim bari ngabedol simut pamajikanana porosot boleklak awak Nyi Jumsi nu hideung ge mani ngaboleklak bodas horeng simutna teu dirangkep. Ih, nanaonan ieu teh? Waya kieu piraku eueuh kawargan pisan. Aduh, ieu mah ieu lain hayang nu kitu deuleu. Kami mah bari lagi geus bosen lah ka maneh mah. Atuh naha atuh make jeung betot samping batur. Cek Nyi Jumsi ka salakina, loba omong teuing hudang buru-buru. Teu era ku tatangga. Ieu mah ieu Putri 7, tuh kupingkeun batur mah geus ribut. Cek Jang Adim jam motrot baeud ka pamajikanana siga nu ngewa nyebut oge mani Putri 7 sagala. Keun wae atuh batur mah. Jeung naha make kudu aya pipiluan kana urusan batur kawas nu teu apal wae. Urang dia mah ribut kana kode sarua pisan jeung di dinya. Tempas Nyi Jumsi. Naon-naon teh kode we. Dengekeun atuh. Sakieu ceuli geus jiga ceuli gajah teh piraku teu kacocokan ku seduh mah. Nyi Jumsi teu nyarita koleset manehna turun tina tempat sarena koloyong ka hareup berai mukakeun jandela nyawe di sisi jalan teh mani rame ku tatangga-tatanggana nu tinggal riung. Nya. Aya naon ieu teh Kang? Cek Nyi Jumsi bari neuteub ka Jang Adim. Nyeta kami kitu nyaho. Teh cenah naon kadengena? Tema Jang Adim balik nanya. Nya teuing atuh dari ajaib-ajaib kitu kala. Tah. Naon atuhnya ajaib-ajaib kitu cenah naonnya? Moal kitu soal naon siong ajaib mah. Cik kami rek keluar. Cek Jang Adim. Lung simut dialungkeun ka juru talenjang keluar. Panon rapat keneh ge da pugucan kacai. Manehna maksakeun nyampeurkeun ka batur. Jang Adim terus nyampeurkeun tatangga-tatanggana anu tinggal riung teh. Manehna milu ngariung bari ngadengikeun mandi madap-madap bae. Anehnya euy. Ceuk Nana nu harita diharudung. Aneh eta mah. Make jeung aya sumur jadi ku sorangan sagala, jeung anehna teh euy. Eta jadina teh buat dijajalaneun. Moal kitu kumbah mah. Ceuk Mang Udep bari seuri. Mbah naon Mbah Jago? Mama kueun bisa nyeun sumur rek kunaon digalina. Tempas Mamat. Nyarita teh sok sageunahna wae. Kitu da maneh mah kana naon-naon teh sok tara percayaan, rek percaya kana naon atuh maneh teh. Ceuk Mang Udep. Saya mah percaya ka pangeran, teu percaya kana tahayul. Ceuk Mamat nembongkeun ka teu panujuanana, jeung manehna nangtung. Tuh nya ari budak suruh wilung mah. Lain tahayul lain wadul pan sidik eta mah aneh. Peku maneh pikir. Saha nu nyieun eta sumur? Piraku urang dinya meureun kanyahoan keur ngaralina. Saha deui nu bisa migawe aneh kitu mun lain anu goib. Maneh teh percaya? Nyeta henteu. Tembal Mamat. Naon atuh nu dipercaya ku maneh? Cing. Ceuk Nana siga nu panasaran. Mustahil aya sumur ajaib jauh jadi teu pupuguh mun baheulana eueuh urut sumur mah. Tah. Sarta naon urang dipake anehna. Gedena sarua jeung sumur biasa, caina oge sarua. Mun kitu caina koneng siga emas. Nah make disebut ajaib, nah make diributkeun. Dasar jelema ayeuna nanaon teh aneh ajaib. Bohong. Ceuk Mamat bari init. Kawalat si eta budak teh. Nyaho eta teh sumur nu goib, hayo dihina kitu. Si Mamat mah kitu da kana naon ge tara percayaan. Ceuk Nana mahiran. Ari Jang Adim nu ngadedengikeun jadi panasaran pok wae nanyakeun. Lain euy. Aya naon eta aturan ribut-ribut teuing? Nah can ngadenge beja gitu Ceuk si Ohid. Kakara hudang puguh dewek mah. Nyaeta kahudangkeun ku maraneh. Aya naon atuh ieu teh isuk-isuk mun jeung ribut kieu euy. Rame. Ceuk Jang Adim nanya deui. Apaan dikidul aya sumur ajaib?
Sumur ajaib. Ajaib kumaha ya teh? Di mana? Omong Jang Adim olohok heraneun. Itu di kidul di kebun awi dekat Ibu Asep Sobana. Lain ajaib teh, ajaib kumaha? Geus rempok acan. Jang Adim beki penasaran. Beuh teh urang tas di ditu, rame teh euy. Loba jelema mah wah resep lah. Ajaib dim. Sabab eta sumur teh jadi sorangan. Cenah kamari ayana teh kan kakara ributna teh ayeuna di urang mah. Nana mairan. Kumaha cenah mimitina asa teu ngaralarti teh euy. Make jeung sumur jadi sorangan sagala. Ari beja cek urang dinya mah mimitina teh cenah aya naon teh aya roda cenah ngaliwat ka dinya. Ari pek teh jol gebros sakitu kana jero sumur. Jadi aya sumur di dinya teh. Tah aya di beja samemen teh cenah dipake urin ku barudak. Eta barudak teh daek ingkat di dinya. Kakara sange sore baralik. Hari baralik jol ngagebros. Pan aneh hari kitu mah. Aduh, aya karamatna eueuh cenah euy. Cek Jang Adim. Pokoknya matak disebut ajaib oge. Urang dinya loba anu ngimpi cenah eta cai sumur teh bisa dipake ubar keur sagala rupa penyakit jeung sagala rupa kasusah hirup. Loba di dunya rita mah cenah anu tas menta cai ti dinya teh jauh calageur. Dewek gerek nyobaan we sugan we menang buntut nalo. Cek Nana ngajelaskeun menisikeun nya padahal mah manehna ge can ngayakinkeun. Aduh, hebatnya euy. Cing dewek rek ka ditu. Heuh ya. Urang bareng we jeung dewek. Aduh, urang mah euy teu bisa. Loba keneh gilingeun. Cek Nana. Nu ngariung nungtutan balik kitu deui Jang Adim datang ka imah teh hariweus beus nyaritakeun sumur ajaib ka pamajikanana. Aya sumur ajaib cenah di kidul teh. Percaya tinggal nu kitu bohong, kami mah teu percaya. Tempas pamajikanana. Jongjon diuk bernyusuan anakna. Tanyakeun atuh ari teu percaya mah. Sumur jadi sorangan cenah lain jeunan jelema. Geus kami geus ngadenge bieu teu nyeuis. Di mana ya sumur ajaib? Satai kuku ge kami mah teu percaya. Ari maneh ngomong teh jeung pikiran, nanti sieun ku mah goib. Jang Adim nyentak, tawehna wae hariweungeun ngadengi omongan pamajikanana kitu teh, dumeh wae sieun ku mah onam. Naon make jeung sieun ku mbah? Mah naon? Ya mah ortodoks sieun ku nu kitu. Ari manehnya nyetang tuh mbah anu nyicingan sumur ajaib moal sukaeun ka maneh sia nyarita kitu mah. Kajian teuing rek ngewaeun oge atuh da teu sieun iya tuh. Leh mbah ajak gelut ka itu. Cek Nyi Jumsi. Aduh, aing majikan moal bisaeun deuleu ari gelut mah da lain jelema, tapi sok lemes. Mun urang teu percaya ka embah sok cilaka. Komo ieu bari ngahina tang tu hirup urang teh moal diijabah sia. Paling oge diantep dicilakakeun. Paingan atuh hirup urang sangsara wae da maneh mah ngamusuhan ka embah. Paingan kami dagang buntut rugi wae da maneh penyakitna. Yeuh Jumsi. Tinggal dingikeun dewek. Tingali batur nu tas ti sumur ajaib, geringna cager. Poe kamari Sabtu nu menta ka sumur ajaib teh araruntung, mareunang teu rugi kawas kami. Cing atuh maneh teh geura eling, geura menta dihampura ka emas ya. Bisi urang terus-terusan sangsara. Tah, ieu dengikeun. Ayeuna aya sumur ajaib, kasempatan pikeun urang, pikeun ngarobah nasib. Sanunya urang dikabul segala kahayang. Heuh urang jadi beunghar, mun urang teh senang. Cek Jang Adim ngelingan pamajikanana. Tapi Nyi Jumsi tetep dina pamadeganana, manehna tetep teu percaya. Nah nu kumaha rupaan mah teh jeung naon pangabisana? Eta mah meureun sarua we jeung sioh atawa nomor mistik nu teu puguh karuhanana. Saumur nyunyuhun hulu can pernah panggih jeung embah. Hayang nyaho we mun panggih teh, rek menta dicabut umur hayang nyaho bisa henteu. Tuh, si Gemrot mah kitu, pamali deuleu sia teh nyarita. Doraka sia teh timbah. Hayang nyaho dorakana puguh. Tempas Nyi Jumsi bari rageyang mangku anakna. Aduh, Jumsi, sia teh ulah samarangan nyarita teh Jumsi. Kumaha mun seuk maneh cilaka? Cek Jang Adim. Teu sieun kumbah kami mah.
Dalamun segaya emah ka dieu ku kami mah rek disuguhan kerupuk 3 blek tah. Rek diasongkeun kabeh sugannya kababayan tah si Mbah teh. Aduh, Jumsi. Nya kunaon maneh teh? Pek sia mun cilaka, kami mah tong kababawa. Doraka sia Jumsi, doraka kitu gawe teh. Kitu tah jalma ortodok mah. Montong Jumsi, maneh mah montong ningali ka sumur ajaib, bisi ngelapak teu pupuguh. Moal nyusakeun ieu. Ari incu mah beke mah terong pewot mani pias kitu. Ortodok jalma nu percaya keneh ka Mbah mah. Gandeng satu Jumsi. Rek naon maneh teh? Rek ajak ribut. Teu boga ka era teuing sia ku tetangga ka karahudang geus ribut. Ceuk Jang Adim antukna jadi amek ka pamajikanana. Nya saha nu ngajak ribut? Teu boga ka era teuing. Ti dinya nu nyarekan, di dinya nu amek-amekan. Nah naon kesalahan kami? Tempas ni Jumsi. Megeus lah gandeng. Ya Allah, Gusti. Gara nercai ka itu ah. Dari aya keneh gula kopi. Aya we sagalaseun mah, keur di dinya bungkul, ari kami rek nginum naon? Ente beak gula kopi samet deui. Cik atuh meuli tah ka warung da kami ge hayang. Cik Nyi Jumsi. Meuli teh mana duitna Jumsi? Nyaho kami keur koleng ge teh. Nganjuk we heula tuh ka warung Asep. Piraku teu mere mah. Era nu teh lagi can dibayar, jeung isu keneh memuluk mah digeus nganyuk. Ih, aing mah boga salaki teh mah boga salaki. Eueuh pisan hirup, eueuh guam. Anger we hirup teh susah da teu umum jeung batur. Di dinya mah usaha berang peuting duit tetep teu gablek. Jeung Nyi Jumsi ku gulutus. Ih, kami ge kurang kumaha balang siar unggal poe ngidar ngadagangkeun bonom rebuntut. Tapi kumaha da tetep teu boga duit. Payu ku payuna loba nu meunang. Sugan we atuh ka hareup mah urang diparangkeun menang rejeki keun. Keun isu pageto rek ka sumur ajaib minta karamatna. Ngarep-ngarep ti embah we eta rek ka sumur ajaib rek naon? Rek minta tatamba mah bersihan we abak sorangan, kacape-cape losos ka kidul, da eta meureun resep abring-abringan, hayang senang mah kudu getol usaha, lain sasamah ka embah. Tempas Nyi Jumsi deui. Kajen teuing da kami mah percaya, sahanu ya urang jadi senang. Jeung da moal ngarugikeun maneh, ieu Jumsi. Kami maneh-maneh cek bahasa Melayu mah lu gua. Nah, maneh ambil pusing teuing. Cek Jang Adim. Heeh, lobok tak embah teh. Sugan ledeh we tapi bibir teh dipake sujud ka embah, nyembah embah. Dari salat mah horeameun teh si ortodoks nyaho teh. Cek Nyi Jumsi nyengor. Mimiti nya ngajak ribut teh. Teu boga beungeut pisan geuning maneh mah. Sarua we jang di dinya teu boga ka era. Megeus. Ninyu kopi ka itu buru-buru. Aduh, aing mah maneh nebo-nebo wae kana karep kami teh. Maneh mah teu percaya teu naon-naon, ngan kami mah percaya. Naon rugi namun maneh ngajedog etong nebo-nebo. Komo jeung deungeun-deungeun jeung salaki wae ge kitu. Ceuk Jang Adim leuleuy deui. Ari teh bener mah wajib dibejaan. Bisi di dinya cilaka ku pola sorangan. Karep teuing rek kitu rek ieu ge. Ceuk Nyi Jumsi bari ngadilak. Bibirna kuraweud baeud. Atuh Jang Adim ngan bati mesem bari ngageruan sirah garo-garo tesebal. Cilaka teh cilaka kunaon? Mun kitu kami teh ngabangsat atawa ngarugikeun batur korupsi. Pan ieu mah henteu, geus lah tong loba teuing ngomong. Nya geus we kami ge da teu sudi ngalawan anu gelo. Buru-buru cai, cek Jang Adim. Sabar atuh da moal dilebok ku embah, caina ge kakara saheng. Teh mah Nyi Jumsi bari cemerut. Heueuh gancangkeun kami rek init, poe Sabtu ieu teh meujeuh marema. Telat saeutik oge ripuh moal bebenangan duit. Nyi Jumsi jamotrot, cur gelas nu dieusi gula kopi teh dicician, geus kitu song diasongkeun ka salakina. Kop tah mah. Nuhun gemrot. Cek Jang Adim bari seuri jiga nu ngeunah. Tungguan heula ulah ka init, kami rek ngamandian budak. Cek Nyi Jumsi tuluy kaluar bari ngais budak ngelek boboko kumbaheun. Beja ayana sumur ajaib beki saheng beki rame. 2-3 poe oge geus nerekab ka mana-mana. Jelema ngabrul ke tempat sumur ajaib, kolot budak awewe lalaki pada penasaran hayang nyaho hayang ngabuktikeun nyanteuna. Cibuntu nu biasana ti iseun teh ayeuna rame, ti isuk nepi ka sore teh. Jelema tayakeun datang ngabrul ka beulah kidul bari mawa wadah keur cai ajaib. Aya nu mawa kendi, lolobana mah nu mawa botol.
Harita teh kira-kira wanci hadet moyan. Tapi jelema anu rek jarah ka sumur ajaib geus loba lain bilangeun da puguh ngabrul teu eureun-eureun. Komo barudak mah bari jeung heureuy sagala di jalanna teh. Bet kawas nu rek lalajo pecun atawa gotong patekong waktu baheula. Jang Adi mah kakara hudang, koloyong keluar manehna olohok na molobana jelema. Beu, nyaan ieu sumur ajaib teh. Gitu cek gerentes hatena. Manehna jongjon ngajanteng di buruan, gorowok teh Nyi Jumsi ngagerowan. Kang Adim, keur naon eta teh Gusti mamantes maneh kawas bolon? Cek Nyi Jumsi mani bedas. Katinggalina salaki teh keur naon? Tema Jang Adim tonggoy teu ngaliuk-liuk acan. Nya alus nya. Dihayungkung ku sarung teu boga pisan ka era. Cek Nyi Jumsi. Era kusaha, cicing lah awewe mah. Dasar lalaki kanal kulit banget, era-era kuno liwat. Net hudang ngajantang sisi jalan, samping butut panon cileuhan. Gara tinggal make duduk kuy masih gabara main. Tuh, sok mana wae nyarita teh ka salaki teh ngapaskeun. Aing mah Jumsi. Cek Jang Adim bari nyampeurkeun pamajikanana. Keur naon atuh di dinya teh? Nejo nu ngaliwat deuleu meuni rame kitu tuh tempo rek ka sumur ajaib meureun. Marawa botol geuning tu katenyo. Cek Jang Adim. Keun we atuh antepkeun make ditalingakeun sagala. Eta meureunnya rek magat nu geulis. Teuh da mane sok kitu. Yeuh, ari kanu geulis teh kudu make duit. Ari kami batan sakieu na teu mikir teuing. Cek Jang Adim sewot. Ari geus rek naon? Korejat hudang jol ka jalan lain ka cai. Pepeuriheun atuh mantuan pamajikan ku kumbah mah. Urus awak sorangan eta cileuh sakitu harejo teh. Cek Nyi Jumsi sarua sewot sarua amak. Gandeng Jumsi maneh mah ngajakna teh ngana ribut we sia mah. Di dinya anu pikamakeun ngarakeun pisan. Temal Nyi Jumsi. Ambil pusing teh atuh kana urusan batur, jiji we rek ke kumbah mah. Pang dimakeun heula lain kitu. Unggal poe nyaneh mah eueuh pisan alangna ka pamajikan teh. Cek Nyi Jumsi nyentak. Gusti, salaki keur riweuh mikiran pagawean teh. Duh. Cik atuh di mandi wae make jeung meta tulung ka salaki tingali batur mah. Kukumah mah nya kukumah we tarawat meta tulung ka salaki. Cek Jang Adim. Usaha naon nu dipake reus teh? Mun kitu sapoe-sapoena teh nyukupan cara batur. Pan ieu mah cukup ku mere duit 50 perak. Pikir gara manarek pimahieun ke resiko sapoe. Beas oge geus 30 can deungeuna can itu ieu can itu ieu can itu ieu. Cek paribasa ari digara-gara teh keur mikiran usaha, keur neangan pi usahaeun. Cing mana buktikeun. Nu sedih mah tetep we ripuh, hese keur nyatu-nyatu acan. Kana gawe kana urusan rumah tangga eueuh tulung bantuna. Rek kumaha atuh urang hirup teh? Tuh tingali batur geuning sakitu ngabeca oge. Senang we. Ari nyaneh kalah tahi patlot we rebu-rebu penghasilan teh nyukupan. Cek Nyi Jumsi jadi terus ambek nyarekan. Tah geus mimiti ngajak ribut teh yeuh. Nyaneh awewe teu ngarasakeun seuseutna usaha ayeuna. Lalaki mau nih setengah cengker sia neangan duit teh. Cing atuh si ngarasakeun. Manggeus ka itulah, biar kacai. Era ieu ku tetangga. Cek Jang Adim. Geuning boga ka era eta. Nah ari kana rumah tangga eueuh tanggung jawabna pisan. Har. Kudu kumaha atuh kami teh? Usaha unggal poe suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, ari milik urang nangan sakieu mah nya kudu kumaha. Keun ayeuna mah kami rek bener-bener usaha sugan we atuh aya berkahna ti Mbah Sumur Ajaib. Lain kitu deuleu nyar usaha mah. Digawe na singgetol, digawe singgetol nambanganna lo persena ulah dipake pasang. Bikeun ka pamajikan, ku kitu ge geus cukup, teu kudu menta-menta kanu acan karuhan, si ontohod sia. Cek Nyi Jumsi anggut beki ambek ngadenge salakina rek ka Sumur Ajaib. Da puguh manehna mah teu percayaeun kana mujizatna Sumur Ajaib teh. Paduli nyaneh teu percaya mah. Paduli maneh teu percaya ka kami mah. Da kami mah percaya. Cicing we lah awewe mah teu pipilueun kana urusan lalaki. Pokona nyaho dahar nyaho make geus cukup sakitu oge. Cek Jang Adim. Nyaho dahar nyaho make mana cukupna duit 50 perak sapoe. Yeuh, kutang kami wae geus butut da tiba heula diganti-ganti. Ngomong we tinggal make. Hayang menang sorangan wae. Ayeuna acan karasa tapi engke isuk pageto sageus kami menang berkah ti Mbah Sumur Ajaib geura. Lamun teu jol senang.
Unggal poe sia meuli kutang. Ngahenang ngahning, beas loba, duit loba, pakaian tinggal meuli. Rek naon deui mun hirup geus kitu? Ceuk Jang Adim jiga nu yakin. Rek ti mana jalana kitu teh? Na sumur ajaib rek anteran duit ka maneh? Ceuk Nyi Jumsih bari rada jebi semunga hina. Lain kitu belet. Kami rek minta nomor jetu. Mun meunang pan loba duit sia teh. Saha nu rek marena? Hah? Minta nomor jetu teh ka saha? Hah. Percaya kanu kitu dasar jelema ortodok. Gandeng Jumsih lah hayang kawalat maneh teh. Ceuk Jang Adim ngelingan. Hayang nyaho kawalatna puguh. Top tah lebok siap mah si Jumsih. Ceuk Jang Adim jeung anu amek pisan. Jadi akang teh rek kaditu nya? Ceuk Nyi Jumsih bari neuteub ka Jang Adim salakina. Eudeuh engke tas dahar, ceuk Jang Adim. Bade tuang naon sun? Aduh, ari miliuner teu boga keur sanggueun oge rek daharnya. Puguh da dahar mah nomor wahid. Kajen teuing jenderal teu dahar mah nya begung we. Mere risiko atuh ari hayang dahar mah. Pamajikan ngawulaan teh da kudu dibere resiko. Mun kitu pamajikan teh gudang duit. Ceuk Nyi Jumsih. Heueuh ayeuna kami rek balang siar heula. Ceuk Jang Adim bari terus kacai. Sanggeus minu hambak, gebrus manehna mandi, beres mandi gura-giru disalin calana tri perak model ayeuna. Baju totoron bodas, buuk oge meni rapih di sisiran. Geus dihuapan budak acan. Dihuapan ku naon? Sakieu teh boga naon teh? Ceuk Nyi Jumsih. Tah aya duit 5 perak meuli bubur we ka tukang Tarayadi. Keun we kami mah kerek nyiar heula duitna sugan we bisa hasil ye. Bisa dahar ngeunah. Ceuk Jang Adim bari ngasongkeun duit. Gancang ku Nyi Jumsih di tampanan. Rek terus ka sumur ajaibnya. Ceuk Nyi Jumsih bari neuteub seukeut. Engke wari geus menang duit. Geus kami mah rek dagang heula buntut. Ceuk Jang Adim terus keluar ngagidig ka kulon rek dagang buntut loto. Datang ke tempat pangideranana nyampak batur-baturna keur ting rariung ngobrolkeun sumur ajaib. Rek nyerian moal ya teh. Ceuk Jang Adim. Geus bieu euy. Aya nu jetu dim. Ceuk Uca nanyakeun nomor nu jetu. Teuing atuh Ca, kudu ka sumur ajaib meureun neangan nomor jetu mah. Heueuh euy, basana lo oge urang kidul mah mareunang. Da cenah malam Jumaah teh di sumur ajaib aya suara gaib. Ngabejaan nomor sabaraha eta teh nya euy 43 asana mah. Nya. Heueuh pan isukna kan keluar teh 43. Ceuk Uca jiga nu nya. Bener euy eta nomorna nu keluar teh aduh. Keur ayeuna sabaraha cenah nya euy. Ceuk Jang Adim. Nya eta teu nyaho. Da kudu peuting cenah nanyakeunana ti beurang mah keur menta cai ajaib bungkul. Temal ade kawas nu geus nyaho. Ari marane geus ka ditu acan euy. Urang mah geus 2 kali dim. Wah, resep ya lo baru gadelis. Ceuk Jain, abang tukang ka awewe, aya sumur ajaib teh dipake kesempatan resep heureuy, nutur-nutur nu geulis. Resep euy. Urang mah acan can ka ditu. Ka ditu yeuh ayeuna yeuh. Hayulah. Ceuk Jang Uca. Atuh bring arindit, leumpang culang cileung neangan awewe, komo Jang Adim mah sakitu geus boga anak pamajikan oge. Ih, mani leuwih-leuwih ti budak bujang. Teu sirikna unggal awewe ditanya. Tuh diharap euy. Hebatnya cangkengna. Aduh. Mendilanggi kitu euy. Ceuk Jang Uca. Itu nu tiluan. Heueuh nya. Eta we lah dewek mah milih anu baju beureum. Ceuk Ade sarua dolog ari kanu dontok mah. Panonna neuteub kanu baju beureum meuli teu ngiceup-ngiceup. Haha, keun lah urang mah nu tengah we. Hayu buru euy leumpangna urang susul. Ceuk Jang Adim. Ari urang mana tuh ya euy? Aing itu kabagean atuh. Omong Jain. Jang Adim nyuitan, Jang Uca nyetrekan, tapi awewe nu tiluan nu aya hareupeunana teh teu daek ngalieuk. Mararena oge nyahoeun yen aya anu nuturkeun ngan tahan harga, padahal sarua hatena mah pada hayang ditanya. Nu baju beureum rada sonagar manehna ngagupayan. Tuh euy, ngagupayan. Ceuk Jang Uca. Hayu atuh euy leumpangna aing mah dihara resep pisan. Ceuk Jang Adim ngagedig pangheulana.
Barang geus deukeut awewe nu tiluan ngalieuh nyawe geulis. Komo nu tengah mah mani mencrang. Atuh Jang Adim beki kumerot lat poho we ka anak pamajikanana di imah mah. Bade kamarana ieu teh ka sumur ajaib. Cek Jang Adim heula ananya. Panonna meletet ka nu tengah da eta nu diincerna. Sumuhun. Bade ka sumur ajaib tebih keneh kitu ya teh. Tembal nu baju beureum. Tos caket ti dieu mah. Mangga we atuh sareng abdi. Urang ka dituna. Cek ade. Nuhun nya. Teu acan terang pugu abdi mah. Cek nu hiji deui ngelet ka Uca. Di mana kitu linggih teh? Cek Uca bari ngadeuketan. Atuh ayeuna mah jadi sapasang-sapasang laleumpangna teh. Nganjain we anu teu kabagian partner teh. Sial pisan jain mah. Di dungus cariang. Cek nu tengah deui. Nepangkeun heula tuh supados beres geura. Cek Jang Adim sonagar. Atuh bari jeung era-era ge silih kenalkeun. Anu ku Uca ngaranna teh Nyi Uneh, anu ku ade Nyi Ida, ari nu ku Jang Adim nyaeta nu pangherangna Euy Suryati. Dasar barudak ayeuna boh awewena boh lalakina, sarua sonagar sarua padawani. Sakedeung oge geus kenal mah. Malah dina ngobrol oge siga nu conggah, siga nu geus dilawarabuh. Geus cek Jang Adim ka Euy Suryati. Bade naon, Kang? Tema Nyi Mojang jol ngaakangkeun atuh Jang Adim mani beukah liang irungna. Asa aing payu ka parawan teu mikir nu di imah mah keur susah. Di dungus cariangna teh paling mana is? Cek Jang Adim gumase pisan. Di kebon manggu paling kaler sakedik. Oh. Kenging upami akang amangan ka ditu? Mangga. Temal Euy Suryati asa-asa. Moal aya nu ngawagal kitu. Cek Jang Adim hariwangeun sok sieun Euy Suryati aya nu boga. Saha nu ngawagal? Da abdi mah teu acan kadu caroge, duka upami akang mah. Sami we akang oge, masih bujangan. Cek Jang Adim teu euleum-euleum ngagukeun bujang. Dupi akang di mana bumi? Cek Euy Suryati bari malengpeng ku kelet, nimbul ku imut. Kakaraku sakitu ge Jang Adim mani geus ngalepar ku kurayeun teu puguh rasa. Jajantung ratu gawas aya nu ngeundeurkeun, red ka Uca, red ka ade sarua keur anteng jeung pasanganana masing-masing. Nganjain we nu tenang teh. Akang mah di dinya di palih kaler. Cek Jang Adim rada asa-asa da sieun kapanggih modal. Sering panggilnya akang mah ka sumur ajaib teh. Cek Euy Suryati deui. Namanya ge 2 kali sareng ayeuna. Eta geuning alit-alit teuing nyenak botol teh. Cekap sakieu oge. Da kanggo landong ieu mah sanes kanggo ibak. Pugu istri mah seseueurna dianggo ibak. Supados ieu anom deui. Cek Jang Adim. Leres Kang itu tiasa kadamangkeun penyawat kulit. Cek Euy Suryati. Leres da seueur wartos. Di landongan ku cai sumur ajaib teh daramang kamari oge. Cenah aya nu teu tiasa mapah sagala. Teras dicanak di landongan ka dieu. Ayeuna tos damang deui tiasa mapah deui. Anehnya Kang, aya sumur ajaib sagala, na kumaha kawitna eta teh Kang? Cek Euy Suryati bari nyisi sabab ti kidul loba nu baralik tas ti sumur ajaib. Jeung ongkoh loba nu kakidulkeun. Jadi lempang teh teu bisa gancang. Atuh kasempetan keur Jang Adim sabab bisa paantal kulit. Ngan teu wanieun ari ngopepang mah. Sigana eraeun ku batur. Kitu deui Uca jeung ade teu beda, meus-meus paantel jeung awak Mojang pasanganana, nepi ka maranehna mah ting lalenyap sugemaeun meureun. Kanca mitra sadaya, rupina sakitu heula episode munggaran gara-gara sumur ajaib. Urang lajengkeun dina episode kadua, ulah hilap, subscribe, like, and share. Urang tepang di dina episode kedua gara-gara sumur ajaib karangan Ki Masram. Permios.